Ku bismillah dikawitan Allah anu sifat Rahman, ieu nazom singkat pisan nasehat ka ikhwan. Hayu batur geura siap mumpung hirup ulah hilap, lobakeun amal ibadah bakal jaga di akhirat. Maot teh geus nunggu-nunggu datangna sawaktu-waktu, bari henteu ngetuk pintu ngadadak teu mere waktu. Di mana ajal geus datang moal bisa diperpanjang, sanajan sadetik pisan henteu bisa ditambahan. Henteu raja, henteu rakyat, henteu rendah, henteu pangkat, kabeh oge pasti wafat, sanajan nabi ge wafat. Ari nyawa sareng badan tiba heula babarengan, datang waktu perpisahan henteu bisa dihalangan. Di waktu sakarat datang hate pinu ku karingrang, napas maju kana beheung hate pinu ku kakeung. Di waktu urang sakarat ditunggu ku malaikat, nyawa maju mapai urat, arek ka mana nyalumpat. Napas anu panganggesan kaluar ti batan urang, bari nanang karak bengkak, badan kari tinggal tulang. Datang ajal kudu pindah ka alam barzah teh hijrah, waktuna ninggalkeun dunya menuju ka alam baka. Harta benda teu dibawa, duit dolar sawah lega, menang ngumpulkeun baheula, bari meakeun tanaga. Usaha mati-matian bari ngarempak larangan, harta jadi kasombongan, ngahina kaduduluran. Nepi ka poho salatna karana sibuk usahana, nepi ka poho jakatna bawaning ku sarakahna. Ibadah ka popohokeun henteu inget ka kuburan, ibadah teu dilakonan ngudag kana kadunyaan.
geus ngaler nyang hareup di tengah masih dakeup haring geus beunang kerak angga hotah henteu gerak akhirna datang pasaran akhir tutumpakan urang kendaraan Bani Insan menuju ke alam liar sawah lega mobil sedan emas intan jeung berlian segala boehna pisan ngan tinggal boehna pisan bermacam-macam pakaian dibelikeun kakayaan alat-alat kecantikan menang meuli mamahalan di alam dunia tinggaleun teu kabawa ka kubureun jadi milik ahli waris si mayit bati ngaleheus bati gede hanjakalna di dunia kedul amalna hirup di alam dunyana dandan ngagaya gawena hadis Nabi tos nerangkeun di dunia pangumbaran naha atuh kangenahan henteu taat ka pangeran di mana ajal geus datang kacidahan jakal pisan hate pinuku kakeung dibarengan ku kasieun dina poe panganggeusan urang ti dunya pamitan liang kubur geus nungguan jasad urang diasupkeun beuki deket pisan kana liang sempit pisan henteu aya nu nyaangan atuh pugu kapoekan poek rupek henteu geuna ngarumasna moal salah biasa di kasur endah ayeuna kasurna tanah babaturan jeung kenalan sobat-sobat hande tolan teu aya nu ngabaturan di kuburan teh sorangan mana harta benda urang nu dialap peuting beurang mana anu rek ngabela naha diantep kaula kacida teh hanjakalna henteu amal di dunyana sing horeng nu manfaatna loba amal ibadahna nurutkeun hawa nafsuna dugi ka akhir hayatna kedul taat di dunyana ayeuna kari susah
ajab kubur jeung siksaan. Bari jawab pertanyaan, mungkar nakir rek nyoalan, lamun teu bisa jawabna, malaikat ngagebugna. Ku besi hurung panasna, eta kitu siksaana, angin jalma nu amalna loba taat di duniana, pasti senang di kuburna, selamat di akhiratna, caketan para ulama, ulah jauh ti ulama. Anu jauh ti ulama bakal poekeun hatena, buru-buru geura tobat, masing inget ka akhirat. Lobakeun maos sholawat supaya menang syafaat, dugi ka dieu nasehat, mudah-mudahan manfaat. Ka ikhwan jeung ka sahabat bakal jaga di akhirat, sebab di poe kiamat moal aya nu nyafaat. Angingna Nabi Muhammad anu ngabela ka umat, tapi Nabi henteu bisa engke di akhirat jaga. Ngabela ka umat manusia, angin khotimul anbiya.